Bapak Yonip Eranando Papin Poluhut KPH Purakarata disarengan Ibu Nok Sugiarti Guru SD Makarasari 3 Karawang disarengan deui Bapak O'ok Mulyana Perhutani Purwakarta sareng Ibu Haja Mimin sadayana hadir. Bapak Haji Yusuf Rukman Nasep Perizki Sejahtera Purwada di Subang disarengan Neng Depi Mamana untuk waring sawo Purwakarta disarengan deui Pamantri Ardi Mamah Uci Ciampel Pak Adang Leo Ibu Karti Bakan Kaum Cikampek menak teh Di mana teh Haji? di Pacang Tobat adalah Ujang Buhori. Mang Atta Bi Atem Cilodong Bapak Wakil Atma Mamah Iyoh Cibeni Bang Bung Hideng Borok-borok Diri Ampun adalah Maman Kendraguna. Padalang kosi Mamah Odah Pasifik Purwakarta awit teh pangajul buah lantaran ati kitu deui Bapak Mantri Ardi Mama Uci Ciampel Hadir aku. disarengan Bapak RT Adung Maijah nu gaduh pamancingan dawuan padan tak Mamah Neneng Kamoji Ayana atono Teh Elis Manuhara Cinangka anu bager apana winda Mamahna winda nu gaduh situ Kamoji sorak bedi Paribas tekam lepat sakadi nyangakeun adalah piar. Mamah Asep weh mangkok apih wasi mangkamocing disarengan Kang Lodaya teh lumpay tumari teu sumar gede Mamahna Ajah Lilis nu gilang guling sorangan Cikampek Pusaka Was ku capetangna we adalah Ujang Buhori. situ pinuh balong jero Mama Hajah Mayang nu gaduh guguling Rajat Luk Jambe Pak Ita Ibu Een babakana sadanga Purwakarta anu bager Atur nuhun. apih lantur ama akem karang salam pocong Pari paus teu kaop lepat sakeudi kamparan kadiri abdi Cang odoy anu bager kadiri hiber deui kupu hiber tenang Ibarat tenangan adalah Ujang Buhori. ayah becak
bos bicara di taman. Are bos bejati taman. Hiper deui kuku ibarat tenang anak bapak RT Karim BBR mama Aan Malahar Bertenangan ayam beca arwas beca di taman are bos bejati taman adalah mama. lain eta kukupu di kahyangan ayah ingin maoda Pasifik Purwakarta Bakarupa Bapak Haji Dadang Ibu Haji Neni nu kadu warung sate Cibungur anu bahagia Jangakeun Kang Lodaya teh lempay Jumanti. eueuh beurang kapan awinda eueuh peuting mamah nawinda nu kadu situ kamoci anu
Yoh si bening dua salaon Ari ayah ikin Pasifik ayah. mika palaya canang kasora mang hatta di atap cilodong mantak nyeri hate bae Pak iyo nami nok cilodong anu bageun mantak nyeri Bapak RT kata Ibu Haja Maimunah Cinangka dahade wae Ibu Haja Asmia apana Yosef Cinangka anu mana haturan nama iyah tukang urap kang kuning Cijalu wilujeng tepang Ampun teh lempai itu mari. di abdi separa kanja pamantri Ardi Mama Uci Ciampel anu bageun di sayang Kabojong ka Purwakarta panutan neangan jalan ka desa Pati Bongo napanyita neangan padalang ujang lurah Buhori hujan rasa hariwang rea kamulang ingis dume rek panggang tungtungna abdi teh bingung melang teh asih kirasana sindang loya perapatan dicadak kaluna luna pilih ayah kalepata hampun tenang muka mapai mapai hambalan kahayang rasa ngalayang di kalang gurilap bentang diri yang sayang na bulan pias parang jempling nyimbutan lalang sepeting hati jumerit ka Gusti yang widih neneda bari pasrah sumerang
sangalayang di kalang gurilap bentang diri yang sayang na bulan pias barang jempling nyimbutan lalang sepeting hate jumerit ka Gusti yang widih nenenda bari pasrah sumerah sangkan dijahit tina bang balu kiwari bulan anteng nimbongan asih jeung harapan sanajan kan detik luhur suhuna cahyana tembus jajantung kiwari sapaneja tina kanan hati ngadadak cangrang iya ngadadak cangrang nguniang di barengan ate janglar sejak mitembian mipit bentang baranang dinten kamari salirang ku si pasin yang nu gelis buah hati yang terasik nu mimiti mun pareng wengi tersimpe saliraka bayang baik lucu manteo kana hati lir anu
matak ge jadi parawan mah ulah sok elodan komomun init paduduaan mah sing ingat sing kuat nahan bendungan bisi berbahaya teteh parawan diuk napanto sok nongtot jodoh parawan teresep titik geus hayang kawin duaan uliti putih kadek kos reti ulah sok rasa muka eta berbahaya hey 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 abdi teh parawan asli awak ngesing terpirahi terpamah
ngejang nutat dan rimpitan eta parawan satu jero rumah tangga geus teu parawan ngejang bebas berdaulat biheung parawan nu ngaku-ngaku parawan parawan kadung Hei abdi teh parawan asli awak ngeusik birahi seker pameukeut kakasi Hei parawan ulah elodan ngodin di paduduaan sing kuat nahan penduman parawan mah ye kudu resep cicing di imah mau lamun parawan sok resep ulang anting keluar mah teu betah cicing duh eta teh berbahaya ulah rasa maneh mukaha